Pak RT namanya sunting. Bapak RT. Bapak RT tiranca naon? Nanya nu. Rancangan cenah. Pak RT sambutan heula Pak RT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu nih. Alang nih. Nengek. Aduh. Beda kayak Pak RT semangat nonton teh. Marukaneun meureun Pak RT, semarukaneun meureun Pak RT teh ieu ngabagi ieu bel teh. Cing jauh Pak RT sambutanna cing leres atuh cing bentes. Dok, assalamualaikum heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raskeun hadirin wal hadirat. Abdi ngadeg dina ieu waktu. Abdi ngadeg dina ieu waktu. Tuluy kan cukup Pak RT ka itu nama. Ulah cepet teuing tuh cek budak ke aya naon. Jadi Pak RT sanajan ngomong sajang teh warga teh moal ngarti. Kada ai Pak RT maksud ngonang pangaosan ka ari masyarakat yang kan ngajak demo ka astana. Sok. Lalaunan. Para wani para cari-cari aku punya ya ai eta Pak RT kunaon letah di loel gitu. Abdi mah diguna. Ikudrat, nah apa nu aneh banyak lahir mah 8 bulan. Nu sejen mah nu sanes lahir 8 bulan ai Pak RT 6 bulan. Abdi hayang geura keluar, hayang geura ngala ponteng. Hayang geura ngala ponteng. Tuluy kumaha nya Ami teh aya ngacu ka keluar eueuh titi mah tidak menjero utut teh. Tedek cicingnya nya jero beuteung teh tekejak. Tekejak wah dikacawan we. Kulit beuteung indung teh aduh. Wah dikengel. Oh indung urang teh kaju mah dikotnya. Nah, yang urang teh di mana ieu? Ku paraji di parajian berenang beuteung teh dipijit kitu ngara kaluar kancang. Pun. Nah, aing aluarnya mah mas keluar mas takanya. Aing nu kacaba kumaha nyi teh leah. Oh nu kacaba kacakal letah. Leah. Nu di make-up. Ngari aing ieu. Itu aku. Nyanyi ami kan nyanyi teh temen orang jadi Pak RT urang teh tari Agustusnya ini teh bulan Juli dari Agustus. Nah geuning Pak RT pasti hiburannya barudak warga itnya Karang Taruna urangnya hiburan itnya Nah biasana nu alus mah lain ngan saukur warga jeung Karang Taruna tapi RT nya memberikan contoh. Pak RT pan seniman dirancak buku itnya menang biasa ya naropek ya nyuling drum calung kecrek nyanyi pokoknya mah jangan ditanya teh segala tiasa anu jeung sok ayeuna nyanyi anu barudak we heula tong orang berat-berat pelog sarendro nah teuing eta we anu pada hari Minggu geuningan jeung sok Pak RT pada hari Minggu sih jauh. Baru dah kayak mau bisa nulutan gitu mah tengah itu tak suka nada. Kisah aina pelangi naki menaki anak naki naknya menuki mu aku hiak makhluk nakkan menaki Allahu Akbar
banyak pelangi-pelangi Allah Akbar. Kan Allah yang nyiptakeun pelangi. Oh, Allah menciptakan pelangi. Obat hiji deui atuh ayeuna mah potong bebek karena barudak mah. Hah? Potong bebek. No. Bisa di penjara. Gara-gara lagu enak. Ngaku mahal. Nanti unu hegel. Canoy. Dengekeun geura. Potong bebek ang sadik wali, nyonya minta dansa 4 kali, sorong ke kiri, sorong ke kanan, la 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 la. So, ani mah. Nah makanya kali dia warga mah hayang dihibur teh ku RT. Nih. Dia tipe hemat. Sakali we Pak RT. Kayak diberi bonteng. Sok. Sok sekali we. Potong bebek. Sok. Entong, ini we mau potong entong. Wow, tunggu nah, mau dipotong entong. Oh, baku hayam. Potong itik. Potong bebek ulah ngarusak lagu. Ayo, omong. Lupa pisahnya. Alah.